Bismillahirrahmanirrahim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda kiwari Mang Dedi baris neruskeun lajenganana carita Telaga Getih karangan Amboros bagian anuka 28. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian anuka 28 pedaran Mang Dedi kasapi waji dina mangsam bedarkeun kaayaan alam ti peuting khususna atuh medarkeun kaayaan di imahna Jang Oman anu harita nyisari nu jadi adina teu oleh sieun jeung pupurungkutan ku alatan aya sora-sora anu mata geuman we nya. Kaayaan alam harita teh beuki lila beuki peuting bae. Breh atuh di hiji imah nu sederhana nyatana imah Jang Oman, pangeusina can sarare peuting eta. Indungna anak-anakna nyatana Oman jeung adina nu katelah disari. Harita Jang Oman ngareret kanu jadi adina bari jeung nyarengeh bangun anu teu marire kanu keresieun teh. Malah ragamang atau kena daun kawung terus dieusian ku bakomole teu lila gur diseungeut paranyun udud bari jeung ngarange kana bilik. Akang mah kala sok heureuy wae batur teh sieun teh. Emangnya tuh aya cicir awakna segede maung. Nya. Matak teu kudu sieun atuh Nyai. Cek akang ge naon notifikasieuna sabab binang akang mah yeuh manggihan cicir ai pareng keur di sawah atawa di kebon batu ngapani oge jeung sakadang cicir teu naon da teu matak pikasieun sabot keur kitu kucrat kecirit sora cicir teh kadenge deui ku Nyisari atuh ieu bulu pundukna muriding tara-tara teu sasarina hatena Nyisari beut asa beda jeung rasa beda rasa atuh diukna teh jadi teu daek cicing kaayaan di jero imah teh beut asa jadi mata keueung ari jajantung Nyisari pet jadi ratu tutunggulan jeung asa pating sareblak we kawas-kawas nu rek manggih kareuwas. Mak ane masieun eta mah nadi mah teh beut asa kareueum asa di kuburan. Nyai masuk aya we maknya di imah make jeung asa di kuburan sok babastaan kayaknya ayo loba kasieun mah istighfar kadinya sabisa-bisa cek indungna harita momongan kitu atuh ka Nyisari pok lanceukna harita Jang Oman. Awas bodor wae ai si mamanya atuh sieun ku cicir kudu babacaan beda oge satu leutik atuh lah lamun sieun ku ririwa kare kudu bacaan jeung deui cicir mah tuh moal sieun ku istighfar mah sok ngabodor hasil maitaeun teh cek Ja Oman ngomong kitu cacap ngomong kitu anu cungung kadenge sora anjing babaung di pipireun imahna pisan gebog atuh harita nu teruan-teruas malah Nyisari mah tuh mending ngalaper sabab geus ngarasa sieun kita di kene karawak atuh kana leungeun indungna terus muntang pageuh teu sirik natip paparakap malah kesang tiis oge ngadadak nyorolok saluar nin tonggongna Nyisari. Aya anjing na kabaung atuh mah di pipir mah. Ih, ari si Nyai teh kudu geumpeur Nyai da moal naon atuh. Sora anjing mah. Ceuk Mak Warti ngawalon kana omongan anakna,
anu harita pias koneas beungeutna. Tapi ku ayeuna mah hatena si emak oge atuh jadi asa-asa sieun jeung keung. Sabot keur kitu cunggung deui atuh kadenge sora anjing disada. Sora tarik meni melemu. Malahan mah jelas pisan datangna teh ti pipir imah harita. Alah, aman, cik dulu saka itu, nah anjing saha eta. Terus gebahkeun tong sina babaung di pipir lah, banyur ku cai kadinya. Cenah jeung emak Warti bari ngareret ka anakna nu katelah jang oman anu keur antang bae ngelenyun udun. Nah aing mah keun bae atuh mah urang gebah lah ku kuring lah ngarahin ieu patak gandeng anjing teh. Ceuk jang oman harita beri jung nang tunggap kana batre anu aya di luhur bupet. Terus ngocingkang lumpang buru kalawang dapur kelotrap muka panto cerut turun ka bibir. Bari jeung serot-serot atuh baterai serot-serotkeun ngencang ngatuhu luhur handap. Maksudna mah arek ngagebah anjing nu babaung tadi cenah. Tapi eueuh sabot keur kitu hiuk angin ngagelebung nebak kana dangdaunan. Sorana seah munggah ngaguru atuh terus jang oman harita gura-giru asup deui ka jero imah. Atawa pantona jebrek diturakan meh paguh cenah. Sanggeus kitu serelek reregan dapur ditutupkeun. Nu satulur mah buru ka tengah imah terus ge ngariung deui jeung tad jeung adik katut indungna. Aya naon jang? Mak Warti keukeuh tumanya ka anakna. Da teh aya aji mah di pipir mah. Juga nama tadi tuluy lompat digebahkeun ge. Dina kayaan kitu gulumrang atuh kadenge di dapur aya sora anu ngagulumrang. Jiga sora seeng anu dibalangkeun atuh gebeg nu tiluan teh harita ngagarenjang. Malah silih reret sararea ngarasa reuas malah keur kitu kuprak kadenge di dapur aya sora anu ngakulcuprak jiga-jiga barang berat anu dibebeutkeun. Mah sora naon teh mah? Ceuk Nyisari maksakeun tumanya ka indungna. Ari panon melong atuh kalawang dapur anu harita katempoh redengna atuh ngelab oyag-oyagan katiup angin anu ngoncor tina salah-salah bilik meureunnan. Duh aing mana aya naon di dapur teh deui. Cuk oman ngageureunang ngomong serangan. Ari hate leutikna mah panasaran tapi rada oge marah mirusieun. Mata oge nyai ujang teang ka itu we ya jang. Aya naon di dapur teh tuh meuni ganeng kieu eta. Keun bae atuh mah antepan lah. Paling oge keur eta meh meureunan beurit eta teh terus we ragrag. Sabot keur kitu kalentring harita kawas sora piring atuh jeung gelas anu ditakolan. Sorana atuh atra tur jelas. Merikeun ka rame pating kalentring. Duh aing nambah. Beda ya sora nu tah ngaran piring di bawah ayo. Ras jang oman kana lakon si Dolen anu didongkeun tadi beurang di warungna teh. Rai atuh bulu punduk jang oman ngadadak muringkak. Purinding muringkak malah asa pati misariak panas tiris karasana. Dina kayaan kitu ana reyeng eta imah ingeung bet jiga diindageun kulini. Aduh alah. Gebeg nu tiluan hari tengah renjang jajantung rapung hatena tepunggu rasa. Anak cikikik di dapur teh kadenge aya sora awewe sorana ngirung mata kukurayeun. Nya puguh we atuh ngadenge kitu mah jang oman anu kat ngaku wanian teh. Nya kitu deui indung jeung adina nyatana si Sari meuni curingha panon polotot ari sungut kabeh cara lawak da puguh atuh bakat kuruas. Sabot keur kitu reket atuh harita di dapur teh kadenge sora palupuh anu katincak jiga-jiga aya anu lempang sarta beukeulila beuki jelas ngadeuketan ka lawang tengah. Aris jang oman atuh jeung indungna tu deui Nyisari harita teh eueuh nu ngomong sakabehna ukur marencronge kana lawang dapur.
anu seri meningat jerele kadengena mata kukurayeun jeung nong toreng di kana ceri sabot keur kitu ujug-ujug jeleg jangelek di lawang dapur teh aya tangtungan awewe anu make baju rok bodas tapi edas eueuh sirahan da ukur semet beuheung hungkul ngageleuyung anu katempo masih kene beureum bulairan ku getih malahan mah ngalembereh kana bajuna ari sukuna katarangangkang teu napa kana palupuh juga anu ngagantung koak atuh harita Nyisari oceak Nyisari ngacerit peluk nyuuh kana samak bari jeung nungku beungeutna tawarat nempolok makhluk anu sarupa kitu mah ari indungna jeung Jang Oman duanana oge meuni calangap sungutna teh bari jeung rengha pranjung lepanon buncelik kawas anu kabeureuyan hayang ngagerok tarik tapi edas eueuh sora anu kaluar jor Mak Warti atuh indung Jang Oman maksakeun ngomong bari jeung curug nunjuk eta makhluk anu keur nangtung. Ari Jang Oman heueuh oge cenah ceuk batur kawilang wanian, tapi ari nempo langsung kitu mah meuning ngayak kieu. Awakna ngagibrig huntun nerokto kawas anu kabulusan. Malahan makri kitu teh ujug-ujug kalayang atuh. Di lawang dapur aya nu hideung ngalayang asup ka tengah imah sarta terus nguriling luhureun sirah. Ari Mak Warti jeung Oman atuh beuki soak bae. Komo sanggeus jelas terus jadi kanu keur ka kalayangan mah harita keneh indungna Jang Oman ngacerit sakuat tenaga da puguh soak teh. Pluk atuh harita Mak Warti haritang nambruk dina samak. Biwarti nyuuh kana tonggong anakna anu keur nyuuh kana samak teh. Tapi Nyisari reuwas da panyangka disangka nama jurig buntung merenang. Korejat Nyisari cengkat terus alet atuh kaluhur breh katempo jelas pisan aya sirah jelema anu kakalayangan nguriling disabur dening eta imah sarta bukna panjang di diaban samalah kituna teh bari jeung seuri jejerihilan es nu mata kukurayeun. Nyisari ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega nyebut juru di hulu bari jeung panon bolotot sungut salawak bakat ku soak meureun budak teh antukna mah kulah keburu les we Nyisari kapayahan teu inget di bumi alam. Ari indungna anu katalah Mak Warti barang ngadenge anakna ngajerit tarik teh jongjon we nyuuh sabab sorangan oge kacidang ngerasa sieun samalah sampingna basi gogoyomon teu karasa jigana bae tangki bensinna bocor. Jang Oman kaya anak teh jauh beda jeung nu jari indungna awakna ngagebig bari jeung calawak sabot keur kitu si jurig hulu teh harita nyerorot ka handap terus atuh ngadeuketan ka Oman breh katempo sidik pisan rupana estuni mata pikasieun matana polotot celong beureum cihungan anu ranggeteng ai irung namru liangna menikeun kang ngalohkor letahna ngelel panjang semet beheung nempok itu Jang Oman najan kasohor wanian oge teu bisa ngomong blok nyuuh awak nongeng bari jeung nguruput hitut. Juri gulu ampun cek Jang Oman bari nongeng ceku bari jeung keleuweuh cek rasa anana mah tarik ngagorobok teh padahal kanyataanana masa ukur kitu we leutik sorana saeutik malah sorana oge harita leslesan terus atuh harita sanajan kitu tetangga anu datang saurang-urang acan ari sabab marehna oge atuh sieun jeung teu wani kaluar di imah lantaran memang kaayaan alam di luar teh kacida matak geueumanana malah loba dedengean anu pikasieun anjing terus babaung meni reupuk terepeh-repeh koreak pating koreak anjing ngagelebug seahan daruan
Sedangkan eta si jurig buntung hulu anu tadi keur nangtung di lawang marang nampo yang oman anu keur nyuung kana palupu keuleung nyamperkeun terus nangtung di geureun pisan ragamang leungeunna anu rangguas kukuna anu paranjang teh nyabak kana punduk yang oman cep karasana tiis ku yang oman teh asak diantalan ku es balok gurubung atuh jang oman ngagurubung tapi teu wani cengkat kan ukur kitu we kadenge sorana ungkul anu kekeleuhan jang oman atuh harita di luhur gogorowokan ti hanapnya gitu kan sedangkan pundukna masih kena kerasa camewek tiis lantaran naon ku si jurig buntung teu dilepaskeun bekelila oman beuki soak sora bujur kadenge menimba prat-pret prot tepu urus geus teu katahan meureun saking ku geus teu kuat ku rasa sieun los jang oman harita kapaehan teu inget di bumi alam terus nyuuh pisan soraan rasakeun sia manusia oman sia make jong kepercaya ayana aing kitu kekecapan eta jurig buntung hulu sorana anu ngirung teh kadenge kumawarti atuh anu keur ngahep-hep bari jeung nyuksruk kana palupu sanggeus aya kana sawatara waktu males eta si jurig hulu teh harita bareng ngaleungit les teuing ka mana losna da teu kanyahoan jeb atuh kaayaan imah jadi cempring tapi sabot keur kitu cekikik kadenge sora anu seuri tapi ayeuna mah asa diluareun imah jigana bae ninggalkeun imah jang oman si jurig hulu kakalayangan huluna ti heula awakna nuturkeun sirah kakalayangan di awang-awang sedangkeun awakna mah harita ngageleuyeung di handap ngurilingan lembur Cibodas dina mangsa alam peuting bari jeung cicirihilan sorana teh tarik malah kadenge ku sakumna jalma nu harita teh keur ngaraharep-hep we bari jeung ngabarulan sirah ku simbut ngunikeun kabuni sedangkeun sakadang jurig buntung hulu mah harita leumpang tapi kageleuyeung malahan batena pa kana taneuh-taneuh acan jika anu katebak angin we terus nutur-nutur sirahna anu harita geus kakalayangan teh heula mangsa alam nyerelek ngincawan ci subuh atau jam 10 maksud teh cep sora anu jijirihilan teh harita teu kadenge deui kitu deui sora angin atuh jeung sora anjing babaung ayeuna mah geus cimpe-jempe kaayaan alam peuting balik deui ka Wasasari sanggeus aya kana sawatara mangsa mah biwarti anu tadi keur nyuuh gogoyobod atuh bujurna bebaseuh terus salaunan harita cengkat terus blok diuk bari jeung rura teret bujur karasa kareunang da eta meureun dikihan saloba-loba nah aing teh mimpi gitu yo ceuk mak warti ngagereneng ngomong sorangan ret atuh ka anakna nyatana Nyisari anu masih keneh nyuuh ret deui ka jang oman sarua ditebeda jeung adina astagfirullahaladzim naon anu tadi ka dieu teh meuni mata keluas mak warti istighfar bari terus ngusap beungeut leng ngahulang nginget anu cikeneh ka alaman sabab asa dina alam pangimpian
tapi dah jelas tadi teh manehna teh keur sare ret manehna teh henteu sare ret kana samping terus dicagap tetela muni jibrug baseuh juga kahujanan we da puguh tadi karasa ngadon ngompolan maneh. Lamun kieu mah jelas aing mimpi tapi buat aya anu kitu patut ka imah aing estu ning matak heran jeung matak soak. Jung atuh mawardi teh maksakeun nangtung terus culang cileung belak diuk deui teh dekeun nangtung. Sok sieun aya keneh di dapur tapi jempling juga nama. Jung nangtung curang cileung cudag cideg leo salaunan pisan muru ka kamar maksudna mah arek ngaganti heula sampingna anu gogoyobon baseuh. Teh kungsila geus kaluar deui malahan mah geus disalin ku nu garing geuk diuk gigireun anakna nyatana Nyi Sari anu can eling. Nyai, ya, Nyai, hudang. Cek mawarti ngageruan anakna nyatana Nyi Sari kitu gelalaunan pisan bari jeung ngaguyah-guyah awakna sangkan hudang cenah anakna teh teu lila polisi Nyi Sari hudang terus cungkeleung cengkat jiga nulung hudang sare muni cengkatna gelalaunan pisan. Aya naon mah? Nyi Sari nanya ka indungna terus melong ari panon kekereceman juga budak cacingeun. Da memang atuh harita teh jiga anu kakara hudang sare. Nyai anaking nyaring geus aman ayeuna mah. Ari tadi teh aya naon mah? Nyambut aya nu kitu patut. Sieun abdi masak sarua mah geus teu nyaho. Nyai, nah naon atuh nu tadi teh bet aya jelema eueuh huluan geus latong loba ngomong. Matak sieun yo, mana oge hudangkeun lanceuk maneh tuh. Jiga nama kapiuhan tadi teh. Nya geuning Kang Oman teh meunang kitu. Nyi Sari ret ngareret kalanceukna anu harita memang masih keneh nyungsruk ke kana palupu. Kang Oman, hudang tuh Kang. Nyi Sari ngadeukeutan kalanceukna bari diguyahkeun awakna lalaunan. Tapi edah jang Oman teh teu usik-usik acan, jongjone nyemplung da puguh atuh kapiuhan. Kang Oman, hudang atuh Kang. Da geus tuluy atuh jurigna oge. Cek Nyi Sari kapas nu nyaho. Kana initna jurig. Ngageruan di kalanceukna diguyah-guyah awakna. Nya kulantaran tari kaguyahkeunana kulisik jang Oman lilir terus ngorejat hudang berijeng terus atuh harita. Ayo, ampun, jurig. Ciu atuh jang Oman luncat ka tukang. Awakna mepet kana bilik. Panon melotot berijeng sungut calawa. Jang Oman ieu nanaonan sia. Istighfar geula lain gogorowokan. Nempo jang Oman kawas nu kitu. Mawar teh jeung Nyi Sari oge reuaseun, tapi terus ngadeukeutan. Mah, kunaon teh Kang Oman teh beuti jiga nu gelo mah. Lain siwa Nyai, lain gelo lanceuk maneh teh. Jigana bakat ku heuras, ku reuas eta teh meureun. Nya jiga nareuas Kang Oman mah teh nya. Yang elin yo, geus tong keluhan kitu dah. Eueun naon di imah mah. Istighfar kadinya istighfar. Ulah sok kabawa kok sok kaba. Istighfar. Aduh, istighfar. Ih, lain kitu sia. Astagfirullahaladzim kitu sia. Cek indungna amekeun ka jang Oman. Tetela jang Oman teh mesti keneh sieun. Sabab asa disamperkeun jurig padahal mah anu kadua mah lain jurig, tapi adina nu ketelah Nyi Sari ngadeukeutan ka manehna kulantaran pikiran tadi keneh disangkana adina teh jurig ge beureunan. Duh Gusti ampun ya Allah ya Rabbi ya Gusti meni matak pikasieun aduh. Jang Oman ain mah bener istighfarna sabaraha balikan terus ngusap beungeut
Aina pikiran geus rada jejeg deui sarta lelebutan geus ngarumpu deui jiga tadi. Ya, kumaha maneh teh atuh geus eling. Aduh, eling kuring teh mah sugan teh si Sari nyampurkeun ke sugan teh jurig nu tadi. Duh, manehna atuh sia teh meuli sia teh Sari. Ai sia bakalan ceuk teh nyiksa. Ih, tong sok ngerekan di maneh nu salah. Nya kunaon aya kuring teh mah. Coba eta, apaan tadi mah maneh teh jigana teu eling sarua jeung si Nyai sarua. Si kumaha maneh inget eta bantu kana kajadian nu tadi. Oh nya inget mah. Duh, lamun teu salahna ka imah urang teh aya dua makhluk anu datang. Saurang duaan. Saurang ujang ngan papisah awak jeung ulu. Saurangna meureunya. Aduh, aya nu saurang deui mah eueuh sirahan deh. Tapi awak kungku kantak hiji-hiji kene tapi amit-amit jabang bayi matak sieun jeung hayang teu hayang dua kali neuleuh nu kitu pacut Gitu cek Jang Oman bari jeung ngabeureugeudeun awakna malah terus nyaga pundukna sabot keur kitu ngangkadenge Surapanto aya nu kakatro nu tayalian iwati Mang Ajat tatanggana anu kawilang pangdeuketna ka imah Jang Oman. Jaman kunon kumaha nyaring kene yo luar teh buka be. Mang Ajat nu aya di luareun imah gegerwan ka Jang Oman jeung ka indungna nu aya di jero ngadenge kitu nutuluan teh curinghak ari panon melong kana daun panto anu ditutup kene. Aya gegerwan di luar mah sahanya tembalan atawa ulah mah yeuh mah. Jang Oman hari us-us ka indungna nu harita atuh keur diuk ngarendeng jeung Nyi Sari. Lantaran rek muka pantok teh menjadi asa-asa loba kasieun jeung kahariwang. Ya, ai temalan mah temalan Jang. Paling oge teh Mang Ajat sora-sorana mah. Anaknya kitu eta teh Mang Ajat mah. Geura jiga nama Jang Ajat. Sabab mah apa kabisan kana sorana. Biwa teh nyararing kene mah we. Yang deui eta kudu sia dia. Sabab pia kuring Ajat. Piraku teu apa kana sorana man. Mang Ajat ngomongna keredeus rada bedas ongko ngalah kadengeun meureun ku nu ti jero. Nya di luar teh mah bener we Mang Ajat eta teh. Nya ieu Mang Ajat ya. Emang Jang Oman. Sok gancang gada buka panto ya. Bener kuring ya. Ya Ajat ya. Katuh ai bener mah Kang Ajat urang buka. Jung Jang Oman nangtung terus meuruk kana panto kolotak bray panto engam. Breh katempo aya tangtungan lalaki anu keur nangtung di lawang panto. Aduh, bener Mang. Syukur Mang datang ka dieu kuring teh. Bunga pisan Mang. Nya pugu ngajak ka dieu teh Jang lantaran tadi kadenge di imah teh di imah ujang teh nu keleueuhan. Nah ya naon acun atuh. Mang Ajat langsung tumanya ka Jang Oman anu keur ngajantang di lawang. Aduh, bogo teh ngajat. Tadi teh di imah kuring teh aya kajadian anu matak pikasieun, pikaruaseun jeung matak baluas di ongko. Allah, aya naon tadi teh? Sabab kadengena mau dipacing koceak geuningan. Keuna tungkelah urang dongengkeunnya. Tapi ayeuna mah mending oge urang asup belah kedeung ka jero. Tiris Mang aya ngajantang dawang panto mah. Cek Jang Oman ngajak asup. Sup atuh harita jeung Mang Ajat ka jero imah. Sarta teh pohon nutupkeun heula panto terus duanana nyampurkeun ka biwarti anu jeung Nyi Sari anu masih keneh can incah ti tadi oge di tempat anu tadi geek Mang Ajat teh diuk deui. Pok harita Mang Ajat. Aya naon bi teh? Aduh, bat mari asa matak hariwang anu haringhang deui ku ngadenge-denge tadi. Mang Ajat nanya ka biwarti anu keur malohok we. Jiga nu kutoun bari jeung nang ngunjarkeun suku. Malah terus reet ka Nyi Sari anu diukna mung pajauh. Pugu oge tadi teh aya kajadian nu matak reuas Jang Ajat. Di dieu teh tanyakeun teh ka si Oman. Lantaran teu wasa mama lamun kudu
ngadongengkeun teh pokona mah matak soake jeung matak baluas. Utan teh kitunya cik song atuh. Yang man, dongengkeun ka Amang yo, lantaran Mang penasaran hayang nyaho. Cag para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah mangga baris neruskeun carita baris maluruh bagian anu ka-30na lo nya. Hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana, rojeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.